Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Tepang deui sareng Bapa Yanuar Yusuf dina pelajaran basa Sunda khususna kanggo kelas 12 SMA Full Day Al-Muhajirin. Sataacan dikawitan mangga kanggo hidup sadayana kahiji dipersiapkan heula buku catetana nya margi kanggo pengabsenan sapertos biasa hidup nulis di kolom komentar channel YouTube Bapa sareng fotokeun hasil catatan naon wae materi anu dijelaskeun dina pertemuan ayeuna. Nah, kumargi dina pertemuan ayeuna materi anu bakal dibahas nyaeta materi anu saatosna tos ku Bapa ditugaskeun miwarang nyatetnya. Janten anu atos nyatet mah panginten mangga dangukeun wae. Nah anu teu acan nyatet nah wayahna nya dina pertemuan ayeuna kedah dicatet materi anu bakal dibahas. Nah kitu pangintennya dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapa bakal ngabahas ngeunaan folklore. Nah jadi mangga dipersiapkeun. Oke, urang kawitan nya materi anu bakal dibahas ayeuna nyaeta mikawano folklore. Istilah folklore digelarkeun ku William John Thomas. Nyata anjeunna teh salah sahiji ahli kabudayaan klasik anu mana asalna teh ti negara Inggris. Secara etimologi atawa ilmu linguistik atawa ilmu kata-kata, folk hartina teh nyaeta kolektif atawa sakumna. Sedengkeun lore hartina teh nyaeta tradisi. Nah, jadi pengertian folklore teh nyaeta tradisi sakumna atau tradisi secara keseluruhan. Nah, namun di dia aya sababaraha ahli anu nyobian ngadefinisikeun pengertian folklore secara jelas. Nah, di dia aya dua ahlinya anu urang bandingkeun pengertian folklore menurut ahli-ahli anu aya di materi folklore ieu. Nah, nu kahiji nyaeta menurut Dananjaya nya pengertian folklore teh nyaeta hiji kabudayaan kolektif nu sumebar jeung diwariskeun turun-tumurun boh dina wangun lisan atawa anu diwujudkeun kana wangun gerak atawa isyarat jeung alat bantu. Nah eta pengertian folklore menurut Dananjaya. Nah aya deui nya pengertian folklore menurut Iskar. Nah ya anjeunna dina koran Pikiran Rakyat tanggal 22 Januari tahun 1886 nyebatkeun pengertian folklore teh nyaeta mangrupakeun kajian budaya rakyat anu ditalungtik unsur materi jeung unsur non materi. Nah, nu di jerona ngawengku perkara kepercayaan rakyat, adat kebiasaan, pangawaruh tradisional, basa rakyat, terus aya deui ungkara tradisional, pataleka tradisional, kasastraan rakyat, kawih lagu tetembangan rakyat, musik rakyat, tarian jeung drama rakyat, termasuk kesenian rakyat jeung sakumna seni budaya. Nah, dina dua pengertian ahli ieu urang tiasa ninggal nya yen pengertian atawa definisi Dananjaya jeung Iskandar saleresna hampir sami. Mung anu ngabentenkeun antara pengertian folklore menurut Dananjaya jeung Dananjaya leresnya sareng Iskandar teh nyaeta dina definisina anu Iskandar mah leuwih terperinci. Nah, upami Dananjaya mah nyaeta leuwih istilahna singkat jeung padat. Nah, lamun Iskandar mah leuwih dijelaskeun deui. Nah, jadi folklore di dieu teh nyaeta urang bakal ngabahas ngeunaan kabudayaan hiji masyarakat. Nya, kabudayaan naon wae? Lega pisan lamun urang ngareos kabudayaan. Nya, tiasa ngeunaan kesenianana, tiasa ngeunaan bahasana tadi nya, tiasa ngeunaan rakyatna nya, kepercayaanna jeung sajabana.
Nah ya, jadi dina folklore teh sakali dia orang bakal ngabahas ngeunaan hiji kabudayaan. Nah ya, itu panginten ngeunaan definisi folklore. Nah ya. Nah, salajengna aya sawatara fungsi folklore. Nah ya, jadi folklore teh ngagaduhan fungsi ya. Nu kahiji nya fungsi folklore nyaeta mangrupakeun atawa salaku sistem proyeksi. Nyaeta salaku gambaran hiji masyarakat anu tangtu. Maksudna lamun urang hayang dihargai atau urang hayang diakui sebagai hiji masyarakat nya, berarti urang kudu boga naon? Kudu boga sejarah. Nah, sejarah ieu asup kana folklore. Ku kituna fungsi folklore nyaeta sakali deui salaku sistem proyeksi. Nyaeta gambaran hiji masyarakat anu tangtu. Maksudna tangtu di dieu teh nyaeta aya. Nah, eta nu kahiji. Anu kadua nyaeta salaku sistem pranata kabudayaan. Nyaeta ciri ayana hiji kabudayaan. Nah ya, urang naon di hidup cicing di tetar Sunda boga ciri teu? Boga. Nya ku kituna urang tetep aya nepikeun ka ayeuna. Ti baretona di tetar Sunda geus aya orang Sunda, nepi ka ayeuna tetep aya orang Sunda. Kunaon? Kusabab urang ngabogaan ciri anu nepi ka ayeuna masih dipertahankeun. Nah, eta nu kadua. Anu katilu nyaeta sistem atikan. Nyaeta alat pangajaran masyarakat. Nah, dina folklore nya seueur atikan-atikan atau pelajaran-pelajaran ngeunaan etika, tata krama, jeung tingkah laku di masyarakat. Nah, eta anu katilu. Anu kaopat nyaeta salaku sistem kandali masyarakat atau sebagai sistem mengendalikan masyarakat. Nah, nyaeta ajen-ajen norma anu kudu dilaksanakeun ku anggota kolektif. Nah, maksudna naon anu kaopat? Maksudna nyaeta mengendalikan masyarakat teh tiasa ku folklore teu? Tiasa. Nya, contoh misalna, urang pernah ngadangu leuweung larangan atawa hutan terlarang. Nah, eta teh mangrupakeun hiji folklore. Nya, kunaon disebut hutan larangan teh? Lain dikutuk-kutuk teuing eta hutan teh, tapi intina urang hayang ngajaga eta leuweung atau eta hutan supaya naon? Supaya henteu dirusak. Jeung ku urang sebagai penerusna mematuhi atau tumut karena eta aturan. Oh, eta hutan larangan, ku urang ulah dirusak atau urang teu meunang asup. Nah, intina naon? Nah, intina supaya urang mengikuti aturan supados ngalestarikeun naon anu jadi naon namina teh warisan ti leluhur urang. Nah, eta anu kaopat ya. Anu salajengna nyaeta papasingan folklore. Nah ya, jadi folklore teh ngagaduhan jenis-jenisna dipilih kana wangun. Wangun teh nyaeta kana bentukna. Nah ya, folklore dina masyarakat Sunda sarua jeung folklore di daerah sejen. Nah, ulah nganggap yen folklore teh ayana teh ditatar sudah hungkul. Henteu nya, di Indonesia budaya beunghar pisan nya, aya budaya Jawa nya, budaya Sumatera, Kalimantan, Papua ya, Lampung yang sajabana. Nah, unggal daerah pasti ngagaduhan folklore masing-masing. Nah, jadi folklore teh sanes ngan saukur aya di tatar Sunda hungkul nya. Oke. Lajengkeun kana papasingan folklore nya. Jadi upami urang ditinggal dina wanguna, papasingan folklore teh dibagi jadi 3 bagian. Kahiji nyaeta aya folklore lisan nya, disebutna nyaeta verbal folklore. Aya folklore setengah lisan atau partly folklore, jeung aya folklore non lisan atau non verbal folklore. Nah ya, jadi papasingan folklore sekali dibagi jadi 3 bagian: folklore lisan, folklore setengah lisan, sareng folklore non lisan. Nah ya, nah insya Allah kanggo papasingan folklore ieu nya ku Bapak bakal dibahas nya di pertemuan anu berikutna ya. Jadi kanggo pertemuan ayeuna cekap karena papasingan folklore. Oke, kanggo penjelasanana bakal dibahas di pertemuan minggu payun. Nah, sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kelepatan nya dina penyebutan folklore memang rada pabeulit Bapak nyebatkeunna nya, jadi nada dihapunten nya. Hatur nuhun sakali deui ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.